Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an ya Allah. Turunkeun duit kanggo urang sinang barang. Duit mah apal sialah. Halalan thayyiban mubarakan bi ghairi musyaqatin walam tihanin wala ta'abin bi asri siratil waqi'ah wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-waha al-ajala as-sa'ata Allahumma arzuqna rizqan wasi'an ya Allah. Turunkeun duit kanggo urang sinang barang yang mayar Bang Emok. Halalan thayyiban mubarakan bi ghairi musyaqatin walam tihanin wala ta'abin bi siratil waqi'ah wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-waha al-ajala as-sa'ata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para ajengan nu sami-sami dihormati, mudah-mudahan kiai-kiai urang sadayana disebutkan satu persatu tapi rasa hormat uji tidak akan mengurangi. Wabil khusus kiai urang da ilallah anu ti Jakarta ti Citereup yaitu namanya sana Fatul Rajak, mudah-mudahan sing cepat-cepat boga pamajikan. Amin ya rabbal. Yuk angkat leungeunna kabehan. Engke maksudnya orang baca shalawat heula. Urang baca sholawat rame-rame supaya kampung sinang barang tambah-tambah berkah. Siapa baca sholawat? Siapa baca sholawat? Kiekeun leungeunna. Lamun HP kamari maaf aya jelema HP keur konser dangdut. HP-na dikiekeun teh langsung kabledeg. HP-na langsung pejet harita keneh. Yuk. Siap Ahmad ya Habibi. Takol atuh sia teh. Cari cing wae sia kade sia aing eta shalawatan sia teu ditakol ku aing takolan sia hiji. Siap yuk. Siap ya yuk. Takol kini ku telah kembali agak kabeh siapa geus bener bakal galelo. Yuk Ahmad ya Habib. Ahmad ya Habibi kayak heula goblok aing heula aing teh ngeunah-ngeunah heula supaya genah jauh-jauh Habibi genah-genah heula jadi geus genah kakarak Habibi lagi genah-genah heula eta ge teh wanieun aku Ahmad ya Habib. Karena kumaha budak lah ingat dia. Penting kan budak mau didengek ku aing. Ahmad ya Habibi 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 salam alaika teruskan ku sia eureun aing sia yuk angkat tangannya nu ngangkat leungeun berkah nu teu ngangkat karekna bau. Yuk Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi
salam habibi salam alaika habibi ya Allah garibi salam alaika amun wa salamun salam alaika ya Allah garibi salam alaika amun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika dinukal islamu salam alaika habibi salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi habibi salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi ibu-ibu niku kahayam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ternyata membawa berkah bikin urang sadayana, betul? Poek jadi caang lahirna Nabi anta samsun anta badun anta nurul faqonur. Jadi Nabi Muhammad di atas segalana, mataharinya yang terkena wajah Rasul, matahari langsung parem karena ajih wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min syani wajabat mada karena orang ngariung di tempat saling silaturahmi antara umat Islam dan umat Islam supaya umat Islam punya kekuatan wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu berpegang teguhlah kalian atas agamaku jangan bercerai-berai antara muslim jeung muslim ulah para nasihat antara muslim jeung muslim ulah saling omongkeun sebab ternyata Nabi Muhammad tingali kasayna Ali hai Ali habuli ahi kama tuhibbuli nafsi hai Ali kudu mikanya mereka dulur-dulur mereka kabeh seperti mikanya kana diri urang sorangan mata pantas urang mah tingali diserang teu wani perang jeung Amerika tapi diserang tingali ku akhlak-akhlak kira-kira moral urang bakal hancur HP ka urang loba jelema janda gara-gara HP siapa aing melotot wae ka aing sia betul betul loba janda gara-gara HP loba duda gara-gara ayeuna HP salah gunakeun HP loba kehancuranana dina status nyarekan tatangga napa si monyet ya bahaya nyarekan salaki dina status nyarekan tetangga dina status nagih hutang dina status nyahoon kabeh hei anu baheula tingali aya kagorengan batur ditutupan kagorenganna tapi nu ayeuna tingali awewe keur salat teu pabujurna ieu na sia malih dibejaan ka di video diputer video dikirimkeun ka babaturanana saha eta goblok nu salat eta bobolna eta ya urang sinang barang katempo bujurna betul terugi umat Islam ternyata kabeh umat Islam ngajadikeun ganjaran diukna di tempat ngajadikeun ganjaran coba capekna bahkan keringatna luncat ka bumi yastagfiruna eta kesang mametakeun hampura pikeun saha pikeun jelema anu ngariung di tempat ieu meuleugan salaki ge teu rugi
nyium leungeun salaki sok itu tah tukang gorengan nyium leungeun salakina pasti cium oh olengan cium leungeun rugi teu rugi siapa rugi teu nyium leungeun wungkul salakina teu ngajadikeun rugi bakal tingali nyium leungeun salaki 70 lawang surga jang awewe anu nyium leungeun salakina 70 salaki balik di bengkel aing mahna di bengkel majikan di imahna keur ngadang seblak seblak kan aya ning cepot ning seblak gitu. Salakina balik di bengkel matak salaki lamun hayang dicium leungeun assalamualaikum ka majikan waalaikumsalam mana leungeunna bau atek bau latek leungeunna bau latek cari ciuman leungeun rugi teu salaki hayang menang ganjaran awewe 70 lawan surga salaki hayang menang ganjaran terkira macok tarangna pamajikan dipacok tarangna saeutik dipacok itu ukur dipacok tarangna ternyata eta si awewe si lalaki bakal diberi 70 widadari di surga bahkan anu dipacok tarangna jadi raja na widadari 70 lawang surga 70 lawang surga ari susuna sabaraha saya 70 widadari susuna 2 dikalikan 70 sabaraha 140 susu berarti nenen sengeuna aduh ngeunah sia di surga mah ngeunah untuk gawe teu naon surga mah nenen ya ngeunah sia parah cenah pacokeun awungku meuni hese aya nama hese kasalaki kitu teh hese nyium leungeun teh geus jarang arek ngaji salaki di itu bebejan apa berangkat cek salaki teh murad bungkus ku aing sia adinya keur hijikeun jeung tas Pak berangkat sakitu wungkul eta salaki nyebut doang aya sia mah keur kitu aya kasalaki rada bager keur boga duit hehe kos nu gelo papa damang sehat ih papa terus balik di Jakarta ayeuna boga duit urang ka moal letah meuni kaluar ka moal teh mall kata ingat alhamdulillah majikan ayeuna majikannya orang balik ngaji isukan teh minggu bawa ke BTM dia disangkeh ke aing naik lift senalituna loyong teh ka luhur atuh mah bawa senalna keke balik deui ieuh pek teh pas balik senalna eueuh aing ngagantian bawa majikan mah teh ka BTM ka mana pecel lele jadi mesra jeung majikan teh kadang-kadang semua pemajikan doang mesti 3 kali pamajikan salaki can sakali-kali acan mesti semua bohong matak aya namanya araredan sih aing enak mah tinggali coba kanturkeun ka sakola SD coba hayo berkat aing kuateun beak kemana mah sekolah biasa bawa kemana ke SD eta daraang dipipir di SD meninggal ayah juga ini kata aing mah berkat tarang hari dibawa ke SD wae ku pamajikan daraang ieu mah curhat aing mah curhat supaya diberi berkat rada lumayan jadi saya isukan ngadaang di SD curhat naon ge kudu curhat teh mending kene menta daripada ngomongkeun mah ngomongkeun mah teu geunaheun mental apa lumayan isukan dibere tak Haji Epeng pasti Haji Epeng tuh ngalamun Haji Epeng kenal ngalamun kitu urang ayeuna
tika budak sekolah TK diantarkan ku indungna, tika SD diantarkan ku indungna, gara-gara culik cenah kamari SD teh budak seni culik antarkan ku indungna, ring culik dakwah antarkan terus ya culik nangis eueuh tapi ngantarkan tapi ka ayeuna budak antarkan betul ditanya hai eta ngantarkan budak ya budak teh supaya bisa sekolah supaya budak teh pinter supaya menang ijazah lamun budak geus boga ijazah bisa neangan gawe budak teh lamun geus gawe bisa neangan duit ceuk panangan ayeuna urang ulah ari ngaji jadi omongkeun sia bisa ngaji sabodoh entar sakabodoh uga anak tilu garelo kabeh irungna geus kakakan Cek nu hiji teh bisa ngaji nih nyebut atuh mi nyebut naon nyebut kakak nu hiji deui langsung nu hiji deui nih arek paeh mah paeh atuh paeh nih tenang nu hiji deui edan nih lamun umi paeh tenang imah mah ku uing mobil ku uing pokona motor ku uing eta indungna teu jadi paeh hirup deui dasin dirampok makna ngaji teu dipikirkeun ku urang seandainya anak urang diasupkeun kana pengajian diantarkeun ku indungna selama 6 tahun diantarkeun ngaji magrib diantarkeun ditungguan ku indungna ketika isya balik deui ka imana 6 tahun eta budak tingali bisa ngaji Al-Qur'an bisa ngaji waqiah bisa ngaji tabarok kata budak indungna maot budak namu macakeun Al-Qur'an budak namu maca Al-Qur'an nu hiji maca Yasin nu hiji maca waqiah nu hiji maca tabarok indungna meuni genah teh arek sakatul maut ditinggalikeun surga al jannatu musaqqah bi arba'ati nafar surga rindu ka jelema nu maos Al-Qur'an diaoskeun ku budakna tika tingali ibu digotong ka melon adi itu katak maaf ceu maaf cinta ka salaki ulah 100% bikeun 50% tong 100%. Lamun dibikin 100%, ibu ningang tena menderita lamun putusna. Ok saya. Saeutik pan potongan nyebut monyet ka salaki. Umi bapak si monyet lewat. Monyet. Umi bapak mi monyet lewat. Monyet. Baheula pan henteu nya. 100%. Pemajikan 50%. Asalaki 50%. Ningang ibu begitu maut coba hayo maut. Indungna maut diantarkeun ka melon. Das balik ti melon. Saminggu kawin deui. Kawina jeung babaturanana. Sok weaan jeung manehanana. Betul? Rugi bapana maut indungna gogorelengan. Uing jeung saha? Uing jeung saha? Uing jeung saha? Tinggal disebut pinjeng saha gogorengan saminggu dangdan menikos tokopina jangan calon salaki geus kawin deui poho kanu di melon betul takfa urang tika kumpul di tempat ngebubarkeun setan-setan nu aya di silang balang Jamu nyebut tan ka aing molotot setan rugi setan aduh kumpul di tempat teh rugi betul alhamdulillah terugi buat ngayakeun urang tablik akbar alhamdulillah masa kaji kiai mah alhamdulillah keur mereman ayeuna mah kaji kiai eleh bongna teh lurah oge ku kiai mah ayeuna mah gitu Pak Rahmat kemarin nelpon Mang Rahmat ketua Ustad wayahna cenah mal dibere gede-gede teuing dasa kampung ieu paling oge 3 juta alhamdulillah eta aing ngurak jantung alhamdulillah berkah lihat Nabi Muhammad lahir ke dunia Nabi Muhammad dilahirkan ku Dewi Aminah bahkan ngandungna Nabi Muhammad Dewi Aminah tekarasa naon-naon sabab anu dikandung adalah jalmi anu soleh tika datang malaikat ka Dewi Aminah hai Aminah anu dikandung ku anjeun adalah nabi anu paling
sallallahu alaihi bahkan tinggalin Nabi geus jamin lagi surga Muhammad surga jang anjeun Muhammad ya dunia jang anjeun Muhammad eta Nabi Muhammad geus puluh diberes surga tapi Nabi Muhammad teu pernah ninggalkeun salatna surga jaminan Nabi Muhammad can pernah ninggalkeun salatna surga jang Nabi Muhammad can pernah ninggalkeun Jumatna tapi urang tingali salat lohor poho asar poho nini ayeuna tingali geus araredan baheula minggu pengajian pinuh ayeuna tingali lapangan para rinu isuk-isuk di lapangan sakikieunan tek naon eta aing ngenyang bari make celana street sakieu make celana street baju nyiripit ka dieu susu meni nonyol aing nyaho di lapangan ini sia orang poyokan yuk ayo yuk poyokan yuk dunia semakin sempit nini aing make celana street bujur letik diancrit ancrit lila kapacir loba kancuranana dina status nyarekan tatangga dunia semakin edan dunia semanu saja oh deng menang alang oh sia nyurakan sia kaing dunia aing mah naon action goblok sih pansel mah kitu mah harees manusia zaman sekarang nini araredan mawa salon kalapangan gutak gitek sararenam aduh nini ayeuna negara anjeun teuningan waduh sing tirilik pesap FM minggu sing tirilik jam 7 marawatas ieu ka mana mak senam waduh eta sararenam da aing mah baheula malamun senam mah kieu ringannya diputarkeun 1 2 3 1 ayeuna mah lain da kieu empos ya senam kieu tah da lain senam joget cek aing eta ayo satempo aing sok ngareret sakedeung ret aing ka dieu joget cek teh ieu usuk gede tuh wah tikeukeun kan waduh da joget cek aing eta mah ditanya ma senam teh mah teh hayang naon ustad supaya sehat ustad mah teu gaul sehat ustad senam teh awak montok jadi leutik dengekeun anu montok teu senam cepet ku panto serepet jadi pepanting awak leutik nyumut supaya sehat ustad senam nyehatkeun awak senam nyehatkeun jiwa raga tingali coba senam ti jam 7 ti ke jam 10 kunaon jam 11 setruk geus gila ini ngelai kali ngesetruk mah hayang ngaji teh hayang ngaji meureunnya geus kitu mah hese sareng ngesetruk mah turutkeun cek Nabi lamun hayang sehat as-sholatu sehat salat bakal nyehatkeun jiwa raga urang salat eueuh deui betul sabaraha kali ngucapkeun takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar begitu perang lidahna bakal ngajadikeun senjata kapalnya hiung orang kafir nyerang Islam Allahu akbar kapal langsung ragrag harita keneh coba si ayeuna perang salat tara kapal di luhur Allahu akbar Allahu akbar lain perang ragrag si anu modal betul lah udah segede gitu sih naon nyonya HP gitu sih gua kabogoh henteu sih udah segede gitu cuma nyebut teh jeung kabogoh teh bener
Yayang, mama, papa. Dikawinkan ku indungna anaknya jadi bangkong. Mama, papa. Jadi gitu budak tanya, tadi beri HP mewek ke budak mah. Ikeun tas HP. Indungna leos, indungna ngaleos. Ulah sakit gitu lah beri HP budak mah ulah. Ulang mejaan. Budak sakit itu sana belajar, tong nyawa HP. Gampang HP masih teh. Geus bodoh itu mah beuli jeung konterna kabeh. Nu hesehna sia. Salat nyajang eta budak sakit itu lompat ke masjid. Di dieu ke masjid budak sakit itu rame. Eling umat. Oh nu datang umat tu areling. Aduh tagiangnya budak mah nya keisukan magrib ramekeun jam ramekeun masjid mun eueuh duru ku sia ramekeun masjid masjid ramekeun jam sampai keur copot kau baheula mah almarhum Bapak Kardi 3:04 geus wakau tak tara kabeurangan uje sok reuwas doang assalam bisa ge reuwasnya tengah subuh udang ganti ke urang dia atuh jadi omat atuh maneh mat udang si omat mah setengah genep wae saudang teh teh jam 3:04 gorowok tangke mah baheula mah mun arek jarah-jarah teh ngadenge heula Pak Kardi bade jarah ngadenge heula Pak Kardi can udang 3:04 kakara pan ibu-ibu mah ngeunah tanggal sabaraha teh mat jarah teh tanggal 27 tanggal 37 berak aduh deh kaboga jadwal ya 17 Desember jarah kubro dipimpin kayak si omat aing mah moal ngilu insyaallah kayak orang berkah ya kubro tapi insyaallah nu lobana pasti awewe sabab uje mah jarah mendingan kena jeung awewe daripada jeung lalaki mah karoret mah nya rek baso sia mah hayang ngising di mana WC paling di itu aja dong ikan baso ibu-ibu mau matak jarah jeung ibu-ibu mau moal kurang kadaangan minggu jarah Sabtu geus adi kebon cau ngolaan daun daun cau jang naon mak nyeun buras eta nyeun buras marek boboko aya deun hui petikan daun kadong-dong petikan gabras dikulung ku manehanana tengah puting tedeukeun HS celing cingcat merekos kucing gajeleng itu gajeleng kunung pareum sih gajeleng itu gajeleng ka dieu aduh cek salakina teh molor atuh sia teh bisi katingakeun ku bis awewe teh sia ngeunah jeung awewe mah ai ningang teh geus jam 4 salakina keur HS dicoer Pak anterkeun ka pom bensin anterkeun eta salakina manggul ongkoh ngajijing ongkoh cek salakina siapa rek jarak pinah goblok cing ongkong cara tuh pat kukulutus we eta sagala dibawa coba hayo ai jeleng teh ngajeleng kana bis teu ngadaangan buras teu didaan coba daun huik teu didaan molor lagi dina bis HS manehanana coba hayo ibu iraha terkadang buras lamun turun beak ternyata turun kah nanyakeun baso canidaan matak mat kemat kitu mati bejaan ti ayeuna matak jeung inung-inung mah aya sebelna jeung aya bungahna loba kadang sebelna lamun ini kakarayapan ieu we kahareup aya naon mak Pak supir hayang pipis supir teh langsung pipis irinya eta hiji kiih kabeh muni ngantai 2 bis kiih ai cek aing teh rek jarah rek kiih ibu-ibu hebat ibu-ibu alhamdulillah tanggal 17 November tanggal 17 Desember insyaallah urang ayakeun jarah kubro jeung doakeun insyaallah tanggal 20 tanggal 16na uje bade ngayakeun tablik akbar insyaallah di lapangan ieu tarik nginjem lapangan kakarak bebeja ayeuna kitu ge sugan aya duitna mun eueuh moal jadi aing tapi doakeun heula ku sadayana tanggal 16 Desember rek ngayakeun maulidan di tempat alhamdulillah panggungna aya tinggal mayar aya
jeung sona ge aya tinggal mayar ka pajejen tak ieu sona cek pajejen geus ngomong jang tablik akbar mah bebas tan matak aing rada ngeunah aya son ieu mudah-mudahan ieu son teh sing bersih ke bararodas aduh betul da urang loba nu beunghar atuh di urang teh betul tablik akbar mah teu kudu pusing engke anu rame teh ternyata sinang barang ngayakeun tablik akbar kiai-kiai tarurun di Bandung tarurun hariri Sainul Apip tarurun ke tempat berkah urang sinang barang alhamdulillah bakal koe ek diundang ke masih jupe cenah hudang heula koe jupe hudang sinang barang tablik akbar jupe teh insya Allah mudah-mudahan jamaah sana orang sinang barang ieu kabeh kompak bersatu sadayana alhamdulillah tong silih omongkeun tong silih gorengkeun ternyata urang mah kabeh nu pendek ngabutuhkeun nu jangkung ngabutuhkeun nu pendek nu miskin ngabutuhkeun nu beunghar ngabutuhkeun nu miskin sarua wae sok kamu urang enak beunghar eueun gawe beunghar moal gawean ku sorangan bengek saya betul ternyata saling butuhkan ibu butuh kiai butuh penceramah bahkan UJG butuh ibu-ibu coba aing lamun nyekel miku jelema kikianan hadirin kaum muslimin sadayana salah rehat tapi eueuh jelema asa cik batur ieu mah gelo sugan betul saling pangabutuh tak aing diomongkeun ceulik aing mah geus kuat aing loba nu ngomongkeun ka aing Bege anu aya urang ge ngomongkeun ka aing aya. Aing nyaho. Ustaz Uji cenah nyandung wae kumaha aing eta. Duit-duit aing. Tuh nya cek aing ge. Nya cek aing ge nyaho teh si eta nu ngemprakan teh eta nu ngomongkeun teh. Aduh mending kene kitu per-peran sajelema mah. Ulah ge adat aing diomongkeun sabodo amat. Teh kan ngelel sabodo amat. Itu aing bieu aing keur kadi kena motor budak kot gorowokan pan naik motor bieu ciut ka dieu tang ngelebet aya Batman liwat goblok aing sebut Batman bodo amat aing yang penting dunia mah nikmati jangan bikin susah betul kapilan yang bikin susah mah kasusah-susah coba lamun urang diomongkeun ku batur alhamdulillah aing diomongkeun ku batur masih kena daek ngomongkeun tengah peuting can hees ngomongkeun aing ngeunah teh atuh seuneunahan aya jelema nu ijieun ka urang alhamdulillah aya nu ijieun ka urang ning aagim kumaha coba dakwahna kita harus sabar menghadapi ujian ini dan kita dihina sama orang kita harus sabar demi Allah. Coba ya agim dakwahna kita mah jangan mencaci sama orang karena orang itu sama orang-orang ngomongkan ku batur tenang saja betul ya orang nyanyi kabehan teu aya laguna yuk nyanyikan kabeh lamun urang dihina ku batur lebih baik urang antepkeun bae yuk antepkeun bae Aisyah teh paraho deui ngomong cek barang urang tanda antepkeun bae ngomong antepkeun bae sama galak-galak teuing kayak antepkeun bae anu nyieu kagorengan engkege kagorengan malikna kasorangan bareng antepkeun bae nu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna kasorangan semua anak-anak ya mah belat sih mah era cina ustad era komo aing mah era maralotot ka aing kabeh era majikan katen ngomong biita katen ngomong cek biita teh eta papa naon mah
lain teh era lain cenah cocolowokan di kecil malobak itu era mah era dan aing butuh pan ku butuh mah eles teh era ge jadi leungit hina dihina ku batur tong ahina betul lebih baik kurang antepkeun bae nu nyieun kagorengan engke ge kagorengan malikna kasorangan ngan ingat seulah sakali-kali nyanyi deket SD di Tongoh deket Imah Bi Anin almarhum sok lamun nyanyinya antepkeun bae nu nyieun gorengan usah didagor kelusiaan aduh langanan aing eta Bu Anin insyaallah nya ibu sadayana urang kompak urang sinang barang insya marilo jarah kita tanggal 17 nyari jarah jeung Buje Turbo insyaallah yang barudak disirati dia berangkat jarah insyaallah alhamdulillah ini hayang milu ini tong ngomong lumpatnya ke panitia jalan pipir wing cenah hayang milu tapi cenah hayang gratis mangga ulah nyusahkeun aing kamari mah nyusah mata kamari mah maaf Kang Haji maaf aja Jer prek tara jarah-jarah gara-gara na disiksa ku ini sok nyeri hate eta aing berangkat ka eyang santri kaluhur teh naik mah kaluhur nya kahana maksudnya naik kaluhur teh eyang santri pas balik teh eyang santri ditanyakeun ka jamaah Bu jamaah tos kumpul sadayana encan si emak hiji deui can kumpul eta daguan setengah jam can datang keneh wae tah aing bingung naik deui kaluhur naik deui diteang deui eueuh di luhur oge eta bingung ditungguan geus datang can balik deui ka luhur tungtungna asup ke masjid dikolowokeun di masjid coba pangalowokeun ka masjid bahwa si emak jamaah leungit hiji coba hayo aing geus bingung geus salat sagala eta salat atuh coba lamun urang teu kapanggih eta si emak kumaha cek keluargana Ustad Ujay miceun ini aing teu balik-balik ibu ajarah teu balik-balik coba urang disalahkeun ku keluargana eta bingung langsung 2 rakaat minta petunjuk ka Gusti Allah ya Allah di mana ieu si emak cicingna lamun aya kembalikeun lamun eueuh di mana kuburanana ceuk Asep Irama eta mah jadi Tuhan eta pas ngadoa beres ngadoa keur kieu celeungeuh di nabis batur di luhur eta pas urang kadinya ngadak di manehna Uje buru atuh ya aing geus tadi geus tiuk di dieu ka mana cenah batur ari emak mate lieur emang kunaon Ustaz matubis mama itu ieu mah nu batur cek mate culang pan sarua bita sarua tah aing ini mewek di dinya eta teu jarah-jarah deui tan teu jarah-jarah deui kapok aing teu nyaho aing lagi diajakan ku omat tanggal 17 teu nyaho di wae aing ge kapok aing leungit kitu mah tak ngabijaan nya emak ke kade lamun jarah-jarah kade ulah sok jauh ti nabis cicing we mah di nabis batur sarah cicing di nabis supaya tong leungit insyaallah jamaah sadayana urang senang barang sadayana ieu Allah Subhanahu wa taala yuk sampai mungkur urang ngaos shalawat heula babarengan yaitu baca subhanallah walhamdulillah sabab eta subhanallah pas Nabi Muhammad langsung sujud lahir ke dunia Nabi Muhammad langsung sujud membaca tasbih malaikat tasbih para nabi adalah orok bisa membaca tasbih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun ngucapkeun Allah angkat dina curugna Allah supaya ieu ladat ngikakeun Allah sabab ieu tingali coba hayo tempo di dieu ngurekeunna asyhadu alla ilaha illallah ku curug aya teh sugan asyhadu alla ilaha illallah aya teu aya ku cingir mah teu aya tapi ulah ngaledek anu 5 ieu teu tingali 5 nu 5 baca ku urang aji ku urang 5 ieu ulama nu ieu umaro nu ieu nu beunghar nu ieu fakir nu ieu miskin sama-sama kabeh nu beunghar fakir miskin sarua wae lamun urang bersatu tapi nu ieu miskin loba gawena sok tingali aya hayam ngabalak kata tak botak
ditewa ku indung ku ibuna, ternyata eta hayam dicolokna ku ieu ku ieu. Ternyata hayam dicolokna ku ieu. Ih aya nogan eta taina dipeperkeun ka manehanana. Ceuk hayam tai aing balik ka aing. Tuh, yuk baca yuk. Siap baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayo mata nggak ada yang ngelain. Ayo kita angkat curugna Allah. Ayo sama ngangkat curug laki Allah Allah. Di dia lain terbutuh ya mah butuh kan diri mah kira-kira we giganan. Angkat ya singa luhur angkat. Ieu tanda yang orang ingat ka Gusti. Allah ingat ka Gusti sok angkat curug. Namun ngangkat berkah, tengangkat leungit sacurugna. Ya mah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.